myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam cinta untuk kalian semua. Budak leutik kumamahna sok dibiasakeun selalu bener tara salah. Contoh aya budak leutik ngabadug panto. Aduh baongnya pantona cenah wang peupeuh. Aya budak leutik ngabadug bangku. Ciledug. Aduh baongnya bangkuna cenah. Akhirna engke geus gede. Bapak cenah abi dicarekan ku Pak Guru pirage cenah abi hitut di hareupeun Pak Guru dicarekan oke bang peupeuh Pak Guruna cenah. Jadi akhirnya teh terus disalahkeun teh batur. Teh salahnya. Kedahanan nama lamun ngabadug kursi, ngabadug bangku, oh atuh dedena cenah lalaunan, mapahna kedah nama saeuna mah kitunya. Tapi sok aneh bedana kelas 5 jeung kelas 1 dina wajah. Kelas 5 mah garaya, budak-budakna aya nu diudak tapi rapi. Tapi lamun kelas 1, kelas 2 diudak teh atawa TK. Pak. Aya budak teh begitunya. Geus mandi di luar, pak. Wah, budak pinuh nya mana-mana. Tapi da budak leutik mah lamun hayang atoh teu kudu dibere duit, teu kudu dibere dahareun, cukup dibere angka 10. Nah coba ayo kita 7 8 9 10 atohun diberi angka 10 oge nya teu kudu aya ribet-ribet. Terus budak leutik mana urang mah lamun capek minum, lamun capek deui barang dahar. Budak leutik mah kadang ribet-ribet, lamun capek cukup di alam. Wah pandai mah kuat jagoan, wah langsung mau per oge 5 bawa karus oge gara-gara di alam nya teu kudu ribet-ribet, teu kudu dibere dahar, teu kudu dibere ieu nya, cukup ku di alamnya. Tapi aya di anu kudu ku urang ditiru tina budak leutik nya eta teu gampang nyerah. Lamun urang ayeuna labuh urang mah sok tara daek diajar sepeda ge. Budak leutik mah diajar leumpang wae labuhna 18 kali. Diajar dahar wae mawut-mawut dahareuna ka mana meudi 16 kalinya. Tapi tara gampang nyerahnya. Tapi nu paling sebel budak bapaknya lamun ayana naonnya sok hayang ku mamahna. Misalna teh aya gelas di hareupeun, mamah hayang eueut, mamahna di WC. Ku bapak tuh ku bapaknya, ai mah hayang ku mamah, mah gelas di hareupeun tinggal inum oge ku sorangan tapi hayang ku mamah cenah. Sok aya nu karitunya, hayang diacuk embung ku sesa, hayang ku mamah cenah. Bener eta teh. Sok cenah sake geus gede hayu hayang sagala ku mamahnya, capeun mamahna nya. Terus budak leutik oge boga bahasa sorangan. Boga bahasa sorangan, ayo urang mah kan bahasana ngalartinya. Budak leutik mah aya bahasa-bahasa nu teu ngartinya. Oyong owel ep, oyong aye kan gitunya, oyong empe oleng, nya, oyong ehu edas, nya, ehu pedas, aya oton beki etet, nya, aya motor beki deket, nya. Tapi kan wae dah namina ge murang kali, kurang kudu disayangi, engke da geus gede mah teh jadi balener bukan jadi naonnya. Sekian ti Bapak, mudah-mudahan teh aya manfaatna. Ingat, nu heureuy tong dianggap serius, nu serius tong diheureuikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.